أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sing kita piku Allah Subhanahu wa taala kalayan usul kurang sadayana nuparan percaya juga masanya ala barajat wa salamin dina rahmat bima fi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga siapkeun manahna siapkeun pangpingna amun nabi ilmu nu pasti ka urang sadayana guna bakal Allah Subhanahu wa taala. Kalian batas mana niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda ila yaumil qiyamah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim fathan kabiro. Allahumma afhimna bi fahmin nabiyina wa hibdil mursalina wa bil ilhamil malaikatil muqarrabina. Allahumma akrimna bil fahmi wa hibdi wa qudha'il hawaiz amma ba'd. Puji sinarang syukur urang sanggakeun ka zat ilahi Rabbi Allah nu Maha Ghafur. Sholawat disarangan salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjunan alam nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kula wargina ka sahabatna bahkan ka urang sadaya selaku umatna nu senantiasa berusaha ningkatkeun kataatan terhadap ajaranana. Kersana Syekhuna Al Mukarrom guru urang sadaya nu parantos mimpin yasinan. Nukusim kuring dipihormat tokoh masyarakat, para ibu, para bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah berkat takdirna Allah dina ieu wengi nu kalebetkeun kana sayyidul lail rajana wengi Jumat urang sadaya tiasa hadir di masjid disarengan ku niat ihtikaf mudah-mudahan ku hadirna sehingga jantenkeun wasilah sehingga jantenkeun cukang lantaran hiji ku Allah Ta'ala dipanjangkeun yuswa bari sehat dipasihan kakiatan iman sinarang Islam dipasihan rizki nu seueur tur pinuh ku barokah Allah dipasihan keturunan anu soleh tur solihah dibimbing ku hidayah taufik serta maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadaya ahli pangaosan wargi-wargi urang sadaya nu parantos mulih karomatullah. Mudah-mudahan aranjena nu aya di alam barzah ditampi iman Islamna dihapunten dosana ditempatkeun dina patamanan sorgana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasalukal ijabah bi barakati umil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin para bapak, para ibu ahli pangaosan sadaya nu kusim kuring dipihormat. Masih kene urang neraskeun kitab Su'bul Iman sholli sholatan wa zaki malaka summasum. Sholli sok salat anjeun. 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 Sholli sok salat anjeun
as-sholata kana salat fardu wa zaki jeung mayar zakat malaka kana perkara dimiliki summasum terus puasa waquf wa hujja wa jahidan napatu kromu dina ieu bet aya genep cabang iman tina 77 cabang. Cabang iman nomor ke-20 hiji na soli sok anjeun salat kana salat anu 5 waktu sabab salat mangrupakeun pokokna ibadah jadi cirina jalma nu ngagaduhan kaimanan teh soli sabab salat kasupkeun kana tihangna ibadah maka teu sah amal nu sejena lamun teu aya salatan. As-sholatu imaduddin, salat teh tihangna agama. Lamun teh mah tihangna teu aya pasti rubuh agama. Nah, maka lamun isukan di akhirat ditaroskeun mana amal abdi keur aya di alam dunia, mana amal sodako, mana amal infak, mana amal puasa, mana amal merena pakah ke keluarga. Lamun teu aya salatan mah teu jadi amal soleh. Kaca teh murah, ngan kaca jadi nu katingali. Lamun tihangna kuat berarti kaca bakal napel, genteng bakal napel, sagala bakal napel. Lir ibaratkeun lamun salatna aya, komo lamun salatna nepi kana pangkat husu di hadapan Gusti Allah. Ari salat kan aya 3 bagian. Hiji aya salat anu sah, cumpon syarat jeung rukun, ngan hatena ka mana meuni. Cing kira-kira urang keur salat osok hate milu salat lisan mah ngagorolang iya kana abudu wa iya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim maca Fatihah lisan mah jasad milu salat ruku sujud iktidal ngan ayaturan hate mah teuing ka mana meuni cumpon syarat jeung rukuna pangkat salat ngan ukur nepi kana pangkat sah. Kadua aya pangkat salat dengan ukur nepi ka pangkatna nu paling parah nepi ka pangkat batal. Ngalaksanakeun salah sahiji pabatalan salat atanapi katingali oratna sering ku abi dibahas lamun ibu-ibu keur salat wayahna meme salat kudu ngeunteung heula bisi teh mah aya salembar rambut katingali heg dina waktu keur salat dibawa salat keluar berarti teu sah salatna sabab kabuka oratna da ari ibu mah keur salat teh jami'u badaniyah ilal wajhi wal kafain sadaya bakawa badanna kecuali wajah sinareng dampal panangan. Cing kira-kira ibu osok ngaca heula cing remen ngaca rek salat remen ngaca rek kauleman tuh sabaraha kali kauleman urang ngacana ti jero kamar kada keluar imah motor batur ditilepkeun aya mobil dipake ngaca eta teh kaulaman menghadapi undangan ieu menghadapi undangan Allah sabab lamun kaluar we buukna salembar berarti kabuka oratna lamun kabuka oratna berarti teu sah salatna. Di mana katingalina kabuka orat hiji ti pinggir ti gigir kaduana ti luhur kumaha lamun teh mah katingali oratna ti handap cing jadi henteu bapak make sarung salat heng teu di calana make sarung wungkul aya nu heureuy nah harek dipoto ti handap atau make kaca ti handap katingali pan antung-antungan cing kira-kira sah teu salatna cing atawa baheula mah dina luhur balong sok aya musola anu make papan teh nya hegeur dibedakeun balongna ibu salat lohor make mukena teu make nanaon deui di handap aya simang keur nyairan lauk polo banding ali kaluhur geuning aya sayang kapinis ieu teh cing kira-kira sah teu salatna sah wae lamun katingalina ti handap nun kudu nutupan oratna ti gigir sinareng ti luhur. Nah, katilu aya salat anu makbul. Ari salat nu makbul ditarima di sisi Gusti Allah antara lisana milu salat babacaan
antara hatena husu ka Gusti Allah, anggota badana ogenan milu salat, jadi seluruh badana milu salat kabehanana, maka eta jama salatna nepi ka 6 pangkat makbul anu isukan di alam hisaban, jadi harapan ku urang ditingali seberapa besar pahala nu bakal diraih tina salatna eta jalma. Ngan dina 4 rakaat teh urang teh aturan sulit pikeun husu kabehanana. Sering di hikayatna dicarioskeun seorang istri solihah Siti Robiah Al-Adawiyah. Cing kira-kira ibu rek nurutan moal. Siti Robiah Al-Adawiyah anjeunna seorang istri nu solihah. Nah, bisik bade nurutan ibu-ibu. Carana kieu hiji, unggal peuting Siti Robiah Al-Adawiyah sok nganggo anggean anu ipis. Gaduh anggoan ipis. Anu katingali kulit. Mun teu aya mah ulah make baju atuh. Kaduana Siti Robiah Al-Adawiyah unggal peuting sok nawaran ka salakina. Cing bapak pernah ditawaran ku pamajikan. Itu. Meureun aya ka peryogian teu wengi ayeuna ka abdi. Eta teh unggal peuting nawaran. Tina sabulan ibu nawaran sabaraha kali? Atawa teu ditawaran ogenan hideung sorangan. Lamun teh macarogena keur teu aya ka peryogian, maka digenti pakaian nu ipis tadi, digenti ku angguan ibadah. Lamun ceuk ayeuna mah mukena, dina hiji peuting salat 2 rakaat. Sanggeusna salat 2 rakaat anjeunna kulem, dina kulemna ngimpi. Dina impianana papenak jeung hiji tangkal anu badag, leubet buahna, hejo daunna. Ditingali ti kajauhan ku Siti Robiah Al-Adawiyah, ya Allah, ieu tangkal teh kacida badagna, leubet buahna, pasti loba piuntungeunana. Disampeurkeun ku Siti Robiah Al-Adawiyah dina impian, ternyata loba buah anu murag. Datang hatib sora nu tanpa jentul dina impian Siti Robiah Al-Adawiyah, wahai Robiah Al-Adawiyah, ieu teh gambaran salat anjeun peuting tadi. Naon sababna ieu buah napal jeung naon sababna ieu buah murag? Nu napal sabab anjeun husu inget kana ka Gusti Allah, nu murag mah dina tengah-tengah waktuna anjeun keur salat sabab anjeun inget kana adonan roti. Cing ibu-ibu lamun rek salat asar heg nyangu heula atau memeh nyangu, me jongjon rek salat heula memeh nyangu Allahu Akbar. Da keur Fatihah teh geus dipikiran, gas teh aya keneh eueuh ieu teh. Asa nama ditatangga di warung geus beak, muter mikiran neangan gas nepi ka wilayah Bantar jeung sabangsana. Dina waktu keur salat, dina assalamualaikum geus beres nyamel dina waktu salat. Dina kenyataan can kukumaha maka wayana murag pahala salatna ngan ukur jadi cangkangna salatna wungkul. Mudah-mudahan orang sing kalebetkeun hamba Allah nu mampu salat dibarengan jeung khusyuk. Mata isukan di akhirat, di alam hisaban teh kan aya 10 kamar dina tafsir Yasin. Nu pangheulana dipariksa teh as-shalah wa zakah, salat jeung zakatna. Lamun salatna aya, lamun zakatna aya, maka amal nu sejena bakal dipariksa. Tapi lamun teh mah salatna teu aya, maka amal nu sejena ogenan moal dipariksa sabab geus teu aya napalna amal anu sejen. Mantak dia sholli solatan wa zaki malaka summasum. Mudah-mudahan orang sadaya sing mampu ngalaksanakeun salat. Kira-kira lamun ngetang waktu sering kan dibahas salat nu 4 rakaat paling nyiapkeun waktu 5 menit. Berarti 5 kali 3 sabaraha? 15 menit. Terus salat maghrib 3 menit upamana tereh. Salat subuh 2 menit bari nunutan. Berarti ngaluangkeun waktu 20 menit, taruhlah 25 menit jeung wudu jeung sabangsana. Eta jaminan asup surga. Sedangkan orang di pasian hirup, di pasian sehat, di pasian kesenangan di alam dunia teh 24 jam. Kacontang waktu 20 menit atau 30 menit setengah jam tina 24 jam. Jaminan jang asup ka surga teu saalit zaman nu teu sanggupeun. Mantak pang berat-beratna ngalengkah lain kana tempat wisata nu sakitu jauhna, tapi nu pang berat-beratna ngalengkah kana tempatna salat. Ibu-ibu rek salat Isya, cing kira-kira nonton TV heula, salat Isya heula. Kumaha ayeuna naon aya sinetron naon tah? Nu
ibu-ibu teu bisa diganggu teh. Tuh. Teu nu kolot teu nu ngora, caricing we geus Isya ogenan. Tuh. Naon Andi naon? Tuh. Nah, sulit sedangkan eta jaminan pikeun asup surga. Lamun teh mah jama masih kena aya salatan, masih kena aya imanan, masih kena aya amal soleh, sok sanajan loba dosana, sok sanajan engke dina siratal mustaqim teu langsung asup ka surga, tiguling heula kana neraka, tapi lamun aya salatan, harapan masih kena aya harapan engke geus beak dosana dijaitkeun ku Allah tina neraka asup kana surga, asal salatna aya. Tapi lamun salatna teu aya, khalidina fiha langgeng salawasna. Pan dicarioskeun. Non bedana mukmin jeung munafik saur Rasul. Lamun mukmin mah himmatu fi salat sok semangat pikeun ngalaksanakeun salat. Sedengkeun ari jama munafik mah himmatu kasengsremna semangatna teh fitoami wasarobi dina tuangeun jeung dina inumeun. Nah meunang urang ngakhirkeun salat, aya nu meunang ngakhirkeun salat. Dina salat naon? Salat Isya. Wa yundabu ala takhir sholatil Isya, sunat anjeun ngakhirkeun salat Isya lamun ngakhirkeunana teh pikeun kahadean, mode bapa ngaji Quran nepi ka jam 12 wengi, ti magrib ngaji Quran nepi ka jam 12 wengi, atau urang ngayakeun pangaosan nepi ka jam 1 peuting ti magrib nepi ka salat Isya diakhirkeun. Sunat hukumna, kumaha lamun ngakhirkeunana karena nonton sinetron, sunat henteu? Atau bapak rek nonton bola heula, salat Isya teh kita nonton bola, rek sare heula ayeuna mah sunat teu. Ieu mah lamun teh mah diakhirkeunana teh pikeun ibadah nu sejenna, pikeun ngaji, pikeun dikir jeung sabangsana. Maka wa yundabu ala takhir sholatil Isya, sunat ngakhirkeun salat Isya lamun teh mah diakhirkeunana diangge pikeun amal anu sejenna, sabab panjang-panjangna waktu sholat iwati sholat Isya. Coba bayangkan sholat Isya mah magrib sakedap ti mimiti surupanon poe nepi ka bijil, nepi ka surup mega beureum, paling ogenan antara fardu jeung sunat geus saeup waktu magrib. Datang Isya tina setengah 7 atau tina jam 7 nepi ka subuh. Masih kena waktu na sholat Isya di subuh nepi ka tas subuh kan teu meunang sholat. Lohor sabaraha jam nepi ka lohor komo nepi ka asar sabaraha jam, ti asar nepi ka magrib nupang lila na waktu sholat mah iwati calikna dina sholat Isya. Mentak sol di sholatan. Kaduana wazaki malaka. Cabang iman anu ka-22 nah sok anjeun mayar zakat. Aya zakat fitrah, aya zakat mal. Zakat fitrah sataun sakali ngajakatan diri ngan ukur 2,5 kilo cing mahal mana zakat fitrah jeung pajak motor. Ai motor sabaraha? 250.000, 150.000, komo pajak mobil. Beki mahal mobilna, beki mahal pajakna. Sedangkan ari zakat fitrah rek budak orok, rek nu geus kolot rerempo ogeuna anger ngan ukur sakitu. Ngan ukur 2,5 kilo. Lamun dikalikeun kana 10.000, sataun ngabersihkeun diri teh ngan ukur 25.000 saurang. Sedangkan pajak motor 300.000, 400.000, pajak mobil mah komo leuwih mahal aya 1.500.000. Aya nu 3 juta, bahkan aya pajak mobil nu kanyat 15 juta samotoreun. Oh, model naon mobil Fortuner sabenerna 15 juta cenah. Sih, urang masa maka udangnya samotoreun. Lamun teh mah dikaluarkeun eta pajak, ngabersihkeun diri urang pribadi urang ngan ukur 25.000 atawa 2,5 kilo sataun sakali. Kumaha lamun urang geus beunghar seueur harta brudi juru brodi pantau geus nepi kana nisabna zakat hayang teu dikaluarkeun zakatna, tingali we sejarahna Sa'labah. Sa'labah sahabat Rasul anu pakir.
Bakatku pakir-pakirna gaduh acuk ogenan hiji. Setiap sholat di masjid, meureun aya di Mekah mah baheula antara baju awewe jeung baju lalaki teh akur ngan ukur make gamis. Beres sholat langsung lumpat ka bumina tara wiridan salabah ditaros ku Rasulullah. Salabah kunaon anjeun teu wiridan? Bahkan kan aya keterangan mantara ka wiridan bahwa kidun saja manu ningakeun wiridan seperti monyet lain monyet. Pada monyet meureun teu daekeun cicing ujlang ajleng jeung gagaro teu betaheun cicing. Eta salabah teh bere salam lumpat ka bumina, bere salam lumpat ka bumina. Ditaroskeun kunaon salabah anjeun teu milu dikir heula di masjid jeung sahabat nu sejenna. Ya Rasulullah abdi mah jama pakir gaduh anggean ngan ukur hiji sakali ewang jeung bojo abdi. Lamun abdi keur salat di masjid istri abdi mah di bumi di tataranjang. Aya di urang nu pakir kanyat gaduh bacuk hiji. Teu ayanya. Aya mah lap ge aralus keneh. Baheula mah nyeun tina kurut karung tarigu, kurut karung goni, aya ayeuna nu kitu teh aya? Teu aya. Salabah gaduh acuk hiji, atuh duakeun ya Rasulullah abdi teh sangkan jadi jama beunghar. Jawaban Rasul, alus keneh pakir salabah, coba bayangkeun. Menta diduakeun beunghar, heg ku Rasul alus keneh pakir, sigana lamun ka abdi ibu sumping ka bumi, duakeun usaha hayang maju, hayang beunghar cara batur. Alus kena pakir mang kira-kira dah keheul moal. Menta didoakeun beunghar kalau nyebutkeun alus pakir. Salabah kala cek Rasul alus kena pakir anjeun teh. Kedua kalina sumping deui salabah ya Rasulullah doakeun atuh abdi teh sangka jadi jama beunghar, abdi rek ibadah, rek ngaluarkeun zakat, rek barang bere kanu sejen. Nepi ka katilu kalina sumping deui, ya Rasulullah ud'u ila Allah ngadua ka Allah abdi teh jadikeun jadi jama beunghar. Aina Rasul ngadua ya Allah beungharkeun salabah. Diparsisian ku Rasul sajodo doma aranakan terus-terusan. Lila ti lila geus sataun leuwih ditingali ka tukang masjid ternyata salabah teh aya berjamaah. Ceuk Rasul ka mana ya salabah teh daekeun berjamaah? Ceuk sahabat ya Rasulullah anjeunna seueur domana nepi katingalin sholat berjamaah. Lobana sakumahana geus nisab kana zakat atos ya Rasulullah da teras-terasan domba na teh ngalahirkeun ngajuru wae domba na penta atuh zakatna. Datang sahabat ka salabah ya salabah kuring teh diparentah ku Rasul menta tina zakat domba anjeun. Naon jawaban salabah? Kuring teh capek domba nu kuring diurus ku kuring unggal poe unggal peuting. Nah aina ku dibagikeun kanu sejen. Aina sahabat sumbing ka Rasulullah, ya Rasulullah teu masihan zakatna penta karunya. Jadi lamun nu menta zakat teh sakekatna lain hayang tapi karunya kanu boga harta. Dugi ka katilu kali disuhunkeun zakatna. Salabah teu ngaluarkeun zakatna. Naon jawaban Rasul? Wailaka ya salabah. Cilaka anjeun salabah geus loba harta bro di juru bro dipantong ngalayah di tengah imah lubak libuk loba lebokeun ceuk paribasana tapi teu dikaluarkeun zakatna. Dugi ka Rasul maot salabah teu ngaluarkeun zakat. Sanggeusna Rasul maot mah ternyata domana salabah teh pararae kembali kana jadi jama fakir seperti biasa bari geus leungit geus ngurangan kana kaimananana sabab nu tadina beunghar tiguling kana kafakiran. Mantak bab zakat mah rada berat. Bisi teh mah urang nisab duit kana zakat wayahna kudu dikaluarkeun heula zakatna. Kumaha korun disuhunkeun zakatna teh dipasihkeun ayeuna ku Allah dilelepkeun hartana kabehanana mangkaning gudang emas, gudang permata lelep kabehanana. Mantak ayeuna lamun urang manggih barang tina jero bumi sok disebutna harta karun. Padah baheula korun sakitu beungharna loba hartana teu dengekeun ngaluarkeun zakat ku Allah dilelepkeun kabehanana harta benda. Nah, mudah-mudahan urang sing kalebetkeun mampu salat, sing mampu kalebetkeun hamba Allah anu mampu ngaluarkeun kana zakat. Tuh, hadirin mantak urang aduan ka Allah teh ya Allah, lain hayang beunghar meureun nya. Ya Allah, pasihan abdi kesempatan pikeun zakat harta, berarti kudu beunghar heula. Tuh, kudu beunghar heula kaluarkeun ngan ari ngaluarkeun zakat mah masihkeunana kudu kana asnaf anu 8. Teu meunang kaluar tina asnaf anu 8. Cing kira-kira urang
lamun ngabangun masjid tina artos zakat kenging henteu? Cing kenging henteu? Lamun aya nu miskin nyuhunkeun tina zakat kenging teu? Aya teu asnaf kanggo ngabangun? Aya teu asnaf kanggo yatim? Kan aya asnaf teh aya 8, fakir, miskin, gorimin, nu gaduh hutang, tapi nu gaduh hutang teh kurut hutang ka warung biaya hidup, sanes hutang motor. Datang ka amilin abdi boga hutang tah, pangalunasankeun motor, lain masalah hutang motor, hutang mobil. Tapi hutang pikeun menyambung kehidupan dirina. Kaduana sabilillah anu di jalan Allah, guru dinia, guru pengajian, jeung sabangsana sabilillah dimaknaan sabilul khair. Goriminu tadi Ibnu Sabil nu keur aya di perjalanan, model bapak upamana keur ka Jakarta atawa keur keluar daerah heg seepeun bekal teangan baj aya jatah aya hak pikeun ngambil zakat. Katiluna salajengna di antara asnafna mualaf anu kakara asup kana agama Islam di luar anu 8 eta maka teu sah nyanak asnaf tina anu 8. Kumaha lamun teh mah masjid keur ngabangun masjid hayang nyanak tina zakat maka kudu dihela wayahna panitiana kudu gaduh hutang heula. Jadi nyanak artos tina zakat teh lain jang ngabangun masjid, tapi jang panitia nu gaduh hutang sabab aya gorimin nu ngagaduhan hutang. Kitu. Aya yatim tingali yatimna lamun miskin ulah disebut yatimna sabab teu aya teu hak tina zakat. Kudu kumaha tuh tingali sosialna miskin maka masihana teh karena ku kemiskinanana sanes karena ku ya yatimna. Seperti ibu kieu nu wajib napakah teh caroge atau istri? Caroge. Kumaha lamun caroge teu bisa usaha haik ibu gaduh artos wajib teu masih napakah? Kan zaman Rasul aya kieu seorang istri gagaduhan Ali tina emas sumping ka Rasulullah, ya Rasulullah abdi teh hayang gaduh pahala sedekah teangan dulur anjeun nu pangmiskina kukurilingan eta istri neangan keluargana anu pangmiskina sumping deui ka Rasulullah, ya Rasulullah nu pangmiskina mah iwati keluarga abdi ceuk Rasul teh bikeun we ka salaki anjeun boga pahala sedekah sabab barang bere kanu jadi salaki anjeun. Contoh kieu ibu gaduh artos 100.000 beas geus teu aya kumaha carana? Ieu teh meuli beas da lain kewajiban sedekahkeun ka salaki bade moal takang abdi sedekah 100.000 ngan akang can mere napakah wajib kabdi cokot deui ku ibu pake meuli beas cing lamun kitu boros salaki teh geus nyokot meuli udud umpamana tadi hela ibu gaduh pahala sedekah kanu jadi caroge cupar kewajiban pikeun napakah kanu jadi keluarga takang abdi sedekah 100.000 ngan wayahna nyekel wungkul akang mah cekel wungkul akang can mere napakah ka abdi ku abdi rek dicokot deui rek pake meuli beas eta tadi hela berarti istri gaduh pahala sedekah caroge cupar kawajiban. Hadirin para ibu ahli pangaosan sadaya nu kusim kuring dipihormat, terakhir dina ieu pangaosan sakumaha urang muhasabah kana diri painten hapuntenna dina Jumat ayeuna ku abdi direkam margi di salah sauyos ekstrakurikuler di pasantren di sekolah aya channel YouTube Istiqomah TV di antaranya berbagai kegiatan siswa, berbagai kegiatan santri, sidarang berbagai pengajian nu dilaksanakeun. Terutama pengajian waya di Radio Galuh, pengajian anu di mana-mana sadayana aya dina Istiqomah TV. Lamun ibu gaduh HP Androidna tingali we Istiqomah TV. Rek ngaos di dinya aya kitab Subul Iman bahkan tos tamat di Radio Galuh nuju ngahanca kitab Minahusaniyah. Teras kitab Ayyuhal Walad ogenan tos beres uku dulu jen sok sanaos teu tamat ogenan sebagian tos aya di dinya da zaman ayeuna mah zaman teknologi zaman media sosial eusian media sosial ku perkara nu hade daripada dieusian ku perkara
anu memang keluar tina agama. Sabab ayeuna mah jalma-jalma teh milarian viralna joget bujurna sabelah kaluhurkeun nungku kan geger salam dunia diturutan gitu. Tapi kan aki-aki nini ogean miluan kabehanana. Orok ogenan miluan kabehanana sabab ningali viral. Maka dieusian diantawisna ku kegiatan-kegiatan keagamaan, maka engke tiasa ditingali tina channel YouTube Istiqomah TV. Lamun ibu teu gaduh HP-na nya taroskeun ka murang kalih ditingali ditonton minimal 3 menit minimal terus diklik subscribe-na kanggo memperkuat channel dakwah anu aya di lembaga Pondok Pesantren Al Istiqomah. Nah hadirin ibu-ibu ahli pengawasan sadaya, urang muhasabah kana diri, urang maca kana diri, yen diri urang teh lain jalma nu bersih, diri urang teh jalma nu kotor. Sedangkan umur urang belum tentu mang tahun-tahun deui, mungkin saminggu, mungkin sapoe, mungkin sajam, mungkin wih pangaosan ayeuna. Sabab nu ngaranna maot iwati Allah nu uningana. Ngaranna malaikat Izrail ngadodoho, iraha urang dicabut ruhna. Sedangkan dosa urang teh sakitu numpukna. Sakapeung mah urang teh sok masih kena hayang mibanda kana dunia nu sakitu luasna. Tapi moal kapimilik, moal kanikmati kabehanana. Komo geus sepuh mah beuki dikurangan ku Allah kanikmatanana. Maka lamun urang geus kolot, lain beuki sadar kalah beuki malaweung tina urusan dunia terus-terusan. Nu dipaurkeun dicabut ruhna ku Allah dina kaayaan keur maksiat. Mudah-mudahan urang mah dicabut ruh teh dina kaayaan keur taat ka Allah, dina kaayaan keur istighfar, dina kaayaan keur pangaosan, keur maca Quran jeung sabangsana, dina kaayaan maot husnul khotimah. Kumari sakitu urang peureumkeun panon dohir, urang bukakeun panon batin, urang ngaoskeun istighfar sasarengan. Mudah-mudahan ku melalui barokahna istighfar hiji Allah nurunkeun pangampura kanggo urang sadaya. Melalui barokahna istighfar bilih teh ama diri urang, keluarga urang, tatangga urang nu teras-terasan maksiat. Mudah-mudahan Allah nurunkeun hidayah sarta taufikna. Putra-putri urang sadaya bayangkeun wajahna, mudah-mudahan sing kalebetkeun putra-putri anu soleh tur solihah. Anu jadi kebanggaan di alam dunia, anu ngajadikeun saksi kasalamatan isukan di akhirat. Melalui barokah istighfar ibu rama urang sadaya, wargi-wargi urang sadaya, ahli pangaosan sadaya. Nu dina saat ayeuna anjeunna tos aya di alam barzah. Mudah-mudahan aranjeunna di alam barzah ditampi iman Islamna, dihapunten dosana, ditempatkeun dina patamanan surgana Allah Subhanahu wa taala. Melalui barokah istighfar ogena nuju sulit milarian rezeki ya Allah jembarkeun rezekina, nu ngagaduhan pamaksadan sing dihasilkeun pamaksadanana, nu ngagaduhan hutang piutang sing aya jalan ka ngalunasanana. Melalui barokah istighfar dorong doa teu oleh nyuhunkeun doa ti sadayana lembaga pendidikan Pondok Pesantren Al Istiqomah SMP Terpadu Al Istiqomah. Mudah-mudahan sing aya dina kamajengan, sing aya dina kalancaran, sing aya dina kagampilan, jalmi-jalmi nu parantos wasian kasaean, nu ngadukung terselenggarana eta lembaga pendidikan. Mudah-mudahan Allah ngabalas kalawan balasan nu manglipat ganda. Ogenan harapan isukan di akhirat ngajantenkeun parahu pertulungan pikeun menghadapi kariduan Allah udkhulu ila jannah lebet kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Sakali deui urang peureumkeun panon dohir, bukakeun panon batin, urang pohokeun heula kahirupan kasenangan dunia, kabingung, kasusah, fokuskeun hate urang ka zat Allah melalui istighfar sasarengan. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya
Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah. Ighfir dzunubana, ighfir dzunuba wa liwalidayna. Wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Nulurasna tina Al-Qur'an sinareng al-hadis nulepatna tina kakalun sumgeuring. Nyuhunkeun hapunten tina kakirangan sinareng kalakunganana. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.